warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ujini syukur anu agung Ujani kasaban kawasa ayu kurang raksa warga Sunda anu taresirna lamun lain ku urang salaku urang Sunda rek sahari kabeh rentuk cukup sauyunan mengunule babarengan ulah rek sewang-sewangan sabeungetan silih asah silih asih jeung silih asuh para sadaya itu panganten gandang parantos satinggal ku urang sadayana parantos rengse ajeuna ijab kabul di Masjid Al-Hikmah begituna tegung geus sina ngungkrung tepat tenang sina ngemprang olenang sina pekecang urang mapal panganten anu gandang kalayan nyebat asmana Gusti Nu Maha Wastu Maha Asih pagelaran mangkeakeun calon panganten di kawitan sampun anu agung kanu kagungan pun hayakeun leungeun sapunersa kaluar kahasana di langit paping ngarepit pigeran paping kulisik kumar di alam lahir sejak ngembarkeun pewaran asa guna area sampun wan parakeun suping tung akang alik ngaping gening berahakeun kamiang berapapangkeun berpayung beramukakeun berayung beramukakeun berpayung beramukakeun Allah.
Alah, mesti gitu tah ripuh jeung ngadang beli dia mah ya. Ayo we dipalakuk jeung palakuk nih we alah. Woi, palakuk. Alah. Dua santungan sok nikmati kakak jalan. Oke. Alah, siap. Sok abina-bina ting era ku Haji Cep lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita lengkapnya Pak. Alhamdulillah. Ya teh gimana ya teh? Dilak siuh gitu. Alah, kamari dilak siuh mah kamari. Alah sia sok ingat teh kamari teh daun resepnya. Sakai ingat teh di pincung gitu. Alhamdulillah di dia. Aya teh salad picok. Belum nampak harapan Haji kita ya ada isin ke dia teh prinsip kuning tadi dia teh dihaturanan senang hoyong dijajak senang upacara adat Pak Haji beres ajar oke beres di dia teh lain besar enak di dia beres Alhamdulillah hoyong nakahan harapan Haji lah Haji hebat Haji aduh sampuran ayah naon ayah ke naon ayah ke ayah itu tuh keras makan juga ada ayah naon kalau kayaknya alhamdulillah sudah gede aduh sampuran apa nganten sampak kaulan menang alah sok pakaulan saja sok rung merudak iya tingali tarian si bebek rung hiji sepanjang jalan seorang waleh di aspalan sepanjang katan kasorang waleh di aspalan edas alah keur kaluarga di kapukan kumaha bagasi ambu teh aya keneh batulna ti itu karunya teu diajak mati aduh banget ka dieu teh tapi sok calukan lah calukan ka batur si ambu calukan teh sok siap let's go seni unggul seni tradisi kurang wajib seni Sunda nu sayapti seni unggul
seni embur di Sumedang titisan Sumedang larang insun medal insun madang seni embur seni Sunda seni Sunda tuturunan piara di dama-dama seni embur di Sumedang titisan Sumedang larang insun medal insun madang
Jadi